Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a inistahabul kufra 'alal iman wa man yatawallahum minhum faulaika humudz zalimun. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftarabtumuha wa tijaratun tahsawnaha wa masakinun tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Bubuka surat At-Taubah ayat 20-24. Para wargi parantos nyepeng catatanana, mudah-mudahan jadi bahan kajian pangajaran urang sadayana. Alhamdulillah ku izin inayah Allah subhanahu wa ta'ala di sababaraha cabang malah di pimpinan pusat jihad masih teacan terlaksana. Alhamdulillah di PC Pamengpeuk parantos jalan kalawan mudah-mudahan segala nu ditempuh kurang sadayana jadi nilai-nilai jihad anu salaras-larasna lantaran urang ngusahakeun kalawan maksimal pikeun ngajalankeun sabagian parentah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain nantang kana panyakit, lain wanian karena penyakit, tapi orang yakin yang setiap jalma moal keluar tina catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saurang manusia moal keluar tina catatan Allah nalika usia 120 poe geus dicatat sagalana. Boh panyakitna, boh rizkina, kalabat umurna. Moal ngadak-ngadak lamun umurna tapi ka 2025 zaman Covid ditarik ku Allah jadi 2020 moal kejadian gitu. Mun kitu Allah meureun teu jujurnya. Lamun teh mah palawargi geus aya catatanana maot teh tahun 2025. Zaman Covid nah ditarik ku Allah jadi 2020. Lamun ibu-ibu geus ku Allah dicatat moal keuna ku Covid nah bakal jadi keuna. Lamun dicatat bakal keuna tuhnya. Jadi bingung sim guring oge lamun geus bab ngobrol jeung tauhid katut jeung logika gitu. Malahan aya anu unik, aya dokter anu menangani jalma nu geus positif
nugas positif ya mah ditangani ku anjeunna. Ternyata ari anu geus positif calage ai manehna nu menangani maot. Maot dipariksa naon jantung deui. Tuhnya. Jadi ternyata di dieu urang perlu memadukan. Aya nu ngaran padamelan Allah, aya nu ngaran tugas urang. Naon padamelan Allah ta eta? Jadi Allah teh geus nyatet masing-masing jalma boh urusan penyakitna, urusan umurna, urusan rizkina. Tinggal urang mah ngajalankeun naon anu cek urang kaharti. Cek ibu-ibu teh cenah pakai masker pakai, bu kitu urang nya. Kumbah leungeun kumbah. Kitanya ulah gagaro kana beungeut ulah kitu cek dokter ulah digaro cenah mun aya dina rarai tong itu pakai masker pakai. Nah ustad teh make masker apaan rek ngaji padina aturan oge nu ngaji mah henteu. Nya pan ayeuna ceramah mah pan dibebaskeun teu kedah make masker cenah. Nah jadi eta palawargi alhamdulillah urang tiasa berjalan ngalaksanakeun sabagian parentah Allah talabul ilmi dina harti urang usaha. Mudah-mudahan teu aya hal-hal anu kirang sae. Dina enjing-enjing anu ayeuna simkuring ngahaja maparin hiji materi nu patali omat ulah milih pamimpin anu cenderung kana kakupuran. Nah pangna kitu jalma-jalma anu geus cenderung kana kakupuran itu segala rupa bisa ngahalangan karena lahan-lahan dakwah orang Islam. Malahanan pan lamun urang maca dina media zaman kiwari bahkan loba tokoh-tokoh anu ngaku muslim tapi kadang-kadang bisa memihak ka jalma-jalma kafir tibatan memihak ka jalma-jalma muslim. Malahanan image zaman kiwari radikal teh ditujukeun ka jalma muslim. Padahal ari radikal teh jalma muslim mulai. Jalma kafir leuwih pabalatak nu radikal. Tapi teu aya image misalkeun Kristen radikal, Hindu radikal, Buddha radikal teh aya kan? Tapi lamun Islam radikal itu karena cepil masyarakatnya geus teu aneh. Malahanan pan istilahna lamun aya pola anu berbeda itu cenderungna teh kana pola-pola anu kalapir. Malahanan simkuring kantos kenging informasi nalika bade ngadamel rancangan, encan rancangan bade ngadamel rancangan. Rancangan naon? Rancangan undang-undang ngeunaan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Teu acan asup kana rancangan geus ditolak. Nalika istilahna ngarancang tentang masalah hukum had, kumaha hukum keur anu korupsi, kumaha hukum keur anu narkoba, secara hukum Islam teu acan lebet rancangan geus ditolak. Tapi nalika istilahna urang ninggal kana HIP pan sudah masuk dalam sebuah rancangan. Saya nu ngagodog teh. Padahal di anggota dewan teh orang muslim teh loba. Nya bade di eksekutif, bade di legislatif, bade di yudikatif, oke orang Islam teh loba. Tapi di ieu yang orang perlu hati-hati. Lain persoalan muslim teh aya kecenderungan. Ari jalma aya dua, aya kecenderungan teh aya kecenderungan kana anu sae, aya cenderung kana anu awan. Aya kecenderungan kana kakupuran, aya cenderung kana kaislaman. Tak ayeuna teh geus loba jalma-jalma anu cenderung kana kakupuran. Biasana jalma-jalma anu cenderung kakupuran lebih berorientasi karena urusan-urusan materi duniawi. Lain urusan kemaslahatan umat, lain urusan masalah
nilai pahala ti Allah Subhanahu wa taala, lain masalah pikeun risalah Allah, tapi persoalanana kedudukan, persoalanana materi duniawi, persoalanana nyata keamanan secara sifatna duniawi. Itu biasana pola-pola anu cenderung ka jalma-jalma kafir. Nah, lamun jalma anu teu memiliki iman ka Allah ka Rasul jeung teu boga orientasi perjuangan dina Islam, sulit pikeun aya kecenderungan kana Islam, kecenderungan kana syariat Islam. Non margina panggodana luar biasa. Kusin kuring diserat tah panggoda pikeun jalma rek hirup bener. Matak ibu bapak sok tiasa diraoskeun lamun kana kasaean sok seueur pertimbangannya. Aya naonnya? Matak sim geuring sok sering lamun urang panggih jeung ayat Al-Qur'an nu patali jeung parentah kudu siap jeung nying hareupan anu ngahalanganana. Lamun urang panggih jeung ayat Al-Qur'an patali jeung parentah kudu siap jeung nu ngahalanganana. Lamun urang patali jeung anu dicare ku Allah tah kade loba nu nyuntrungkeunana. Mata kana kaawanan mah kadang sok bisa berjalan lancar, tapi kana kasaean mah lami menimbang mengingat hese memutuskan teh. Bahkan kadang-kadang terjadi mutuskeunana oge. Nah, ieu saja bitidinya Allah amanat. Dina Al-Qur'an jelas, ya ayyuhallazina amanu, hayya jalma-jalma anu iman, la tattakhidzu omat aranjeun ulah milih ulah ngangkat abaakum wa ikhwanakum, rek bapa aranjeun rek dulur aranjeun, auliaa jadi pamimpin. Tuhnya ka bapa jeung ka dulur ku Allah diawas-awas. Nah, digunakan abun teu walid. Lantaran abun leuwih umum, bisa wae guru, bisa wae istilahna naon? Sobat. Digunakan ikhwan hartina anu sapola pikir, anu istilahna sapamadegan. Saur Allah omat jalma-jalma nu iman ulah milih ulah ngangkat rek bapa rek dulur auliaa jadi pamimpin, inistahabbul kufra alal iman, upama manehna cenderung kana kakupuran tibatan iman. Aya nangaran inistahabu, aya mahabbah, aya kecenderungan, aya kecintaan. Nu padahal pan ari kecintaan mah mungkin muncul tina gorizah, mungkin muncul tina masalah iman, atau mungkin muncul tina persoalan materi. Tah Allah amanat kade bisimaranena aya kecenderungan kana kakupuran. Keukeuh anjeun teh milih lantaran ku pendekatan, lantaran ku sobat, lantaran ku kulawarga, lantaran ku materi. Cek Allah minhum, maneh sarua jeung maranehna. Sarua jeung maranehna. Bahkan ku Allah diungkapkeun faulaika humuz zalimun, maranehna kaasup jalma-jalma anu zalim. Kumargi kitu ayat anu kaduana sok ku anjeun Muhammad caritakeun. Lamun bapa aranjeun, anak aranjeun, dulur aranjeun, pamajikan aranjeun, salaki aranjeun, harta banda, perusahaan, atawa sarana prasarana kalebet bumi leuwih dipika cinta eta sakabehna tibatan Allah, Rasul, jeung berjuang di jalan Allah, tinggal tunggu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dieu tah urang kedah tiasa mana anu diprioritaskeun mahabbah teh. Lamun Allah jeung Rasulna katut jihad langkung diprioritaskeun, tah ieu anu baris mere kasalametan mah mere keamanan. Tapi lamun eta diabekeun leuwih cenderung nu tadi
tinggal tunggu kerusakan di muka bumi. Sakali mangsa orang ge pan cinta ka budaknya, cinta ka budak. Tapi lamun budak ngalakukeun salah rek diantep. Lamun orang bener cinta ka Allah jeung ka Rasul, mengabaikan rasa mahabbah, tapi Allah jeung Rasulna nu kurang leuwih dipika cinta, tapi ka nu tadinya teh orang sanggup nyarek, sanggup mengarahkan ka Allah jeung ka Rasulna, ta eta hartina memprioritaskan Allah jeung Rasul. Sakali mangsa mapan suami cinta kanu jadi istri, istri sami ka suami, tapi lamun teh mah nempo salah nah rek dituturkeun. Lamun nya cinta Allah jeung ka Rasulna katut jihad, tangtuna bakal dirobah moal nuturkeun itu gambaranna. Urang cinta karena dunia, urang cinta karena materi dunia, tapi lamun teh mah cara anu bisa diraihna salah nah rek kitu. Lamun Allah jeung Rasulna leuwih dipika cinta, moal terjadi sapertos kitu. Mata saur Allah tah ieu tinggal tunggu kira-kira kecenderungan teh ka mana ieu teh, ka Allah jeung ka Rasul kana perjuangan atau cenderung teh kana materi dunia jeung anu sajen-sajena urang tiasa nganilai. Nah kumargi kitu di dieu para wargi, lamun saurang jalma komo saurang pamimpin anu baris netepkeun hiji keputusan, nungaran seorang pemimpin bakal memberikan satu statement, seorang pemimpin bakal memberikan satu peraturan. Tah didinya nalika memeh mutuskeun pemimpin teh bakal datang ti berbagai sumber. Nalika datang ti berbagai sumber, ieu kecenderunganna ka mana? Tinggal kekuatan eta jalma nah Allah jeung Rasulna atau justru duniawi anu kumanehna dijadikeun rongan. Mata kapungkur di zaman Rasulullah pan, nalika jalma rek memutuskeun seorang pemimpin pan datang tati naon istilahna ti sobat-sobatna ti kroni-kronina naon harewasna kieu datang deui ti dieu naon harewasna kieu tangke bakal manehna anu bisa menentukan sikap kamana ieu cenderunganna. Urang nyenak contoh dina bab Abu Thalib nalika sakaratul maut. Abu Thalib teh alus ka Rasul teh. Abu Thalib teh gede jasana kana Islam. Abu Thalib teh ageung pisan peranna pikeun ngabantos dakwah Rasul. Tapi nalika anjeunna dina akhir hayatna ku Nabi didoktrin supaya mengucapkan la ilaha illallah, tuluy didoktrin oge ku sobat-sobatna nyata kudu nyebutkeun Lata jeung Uzza. Ternyata anjeunna bimbang. Ieu ka mana ieu? Rasul nyaah lantaran jasana ageung kana Islam. Tapi sobat-sobatna oge maksa yen ulah make ngucapkeun la ilaha illallah. Ternyata jiwana tetap kecenderungan ka jalma-jalma kafir nalika dina ambang sakaratna da teu bisa ngucapkeun la ilaha illallah, tapi tetep nu diungkapkeun Lata jeung Uzza. Jadi aya kecenderungan ternyata. Tah ieu jadi nalika dina hiji hal menentukan satu sikap, tentu keur pamimpin mah bakal loba masukan-masukan sehingga engke mutuskeun teh tergantung kecenderungan manehna, kekuatan dirina naha iman ka Allah jeung ka Rasul atau justru urusan duniawi anu leuwih kuat, anu leuwih dominan. Sementara lamun jalma rek mutuskeun hiji keputusan, rek ngalakukeun hiji pagawean, tah di dieu gangguanana luar biasa. Hiji hadis anu diuningakeun ku Basyirah bin Faqih nu kusim kuring diaos lafadna rupi-rupi. Pamisim kuring ngaoskeun hadis teu sesuai jeung lafad eta, aya oge anu lafad anu diserat kusim kuring.
nalika jalma rek mutuskeun, nalika jalma rek nangtukeun sikap, nalika jalma rek ngalakukeun hiji pagawean. Ternyata saur Nabi, awas setan qa'ada ala salasati maqaid, lafaz nu hiji. Yang setan bakal cicing diuk dina 3 tempat. Dina hadis nu tadi anu diserat kusim kuring didinya, yang setan teh bakal qa'ada li atrukihi, bakal cicing ngahalangan dina berbagai jalan. Ku urang kabayang, lamun urang rek ngalengkah, lamun urang rek indit tuluy dihalangan pan susahnya. Kiraku ditubruk mah. Tak aya dina bab adab geuningan lamun urang hek misalkan calik sisi jalan, wayahna kudu tiasa ngalaksanakeun hak-hak anu ngaliwat pan nya. Ulah tapi ka urang cicing di sisi jalan ngahalangan rahmat nu sejen. Pan aya jalma teh rek ngaliwat jadi tetulus lantaran kahalangan. Tah, setan bakal cicing bu Pak dina 3 tempat atawa dina berbagai jalan. Kumaha nalika aya jalma dina harti persoalan Islam, pola dina keislaman, perilaku dina keislaman, atau mungkin rek asup Islam, kumaha setan ngahembuskeunana tuslimu ari anjeun cenah nya rek asup Islam, nari anjeun nya rek negahkeun Islam, nari anjeun nya rek ngalaksanakeun peraturan Islam, kan gitu. Atau mun kitu mah lima tazaru dinaka wa abaika, anjeun bakal ninggalkeun pangajaran-pangajaran anjeun nu baheula, ninggalkeun pangajaran-pangajaran bapak-bapak anjeun, bakal ninggalkeun istilahna peraturan-peraturan karuhun, anjeun bakal kontrak mun gitu cek setan teh. Tah nalika aya hembusan kitu, aya jalma anu olafa atawa fa'asok nentang kana hembusan eta setan. Ah moal ieu mah hembusan setan rek di atau rek ditembus, artina moal digugu, tah ieu meureun anu salamet. Aya oge nalika jalma justru rek nembus kana urusan-urusan Islam, ajaran Islam, ku setan diharewosan kitu, tapi ka eta jalma teh ngagugu, eureun teh aya nu kitu. Eta tergantung. Tak nalika hiji mangsa ieu teh aya anu hayang ngahurungkeun cahaya Islam teh, aya oge jalma anu mareuman. Itu bakal duanana terus antara nu hayang ngahurungkeun jeung anu mareuman. Nah tergantung jalma na cenderungna ka mana. Aya anu cenderung ka kupuran mah bakal memihak ka jalma anu hayang mareuman. Tapi lamun cenderungna kana Islam artinya bakal memihak ka jalma anu ngahurungkeun. Mata kade tah lamun pamimpin lain hungkul manehna, tapi ieu tah kronik-kronikna. Jadi saha itu teh anu bakal ngaharewoskeunana teh mata kurang perlu apik. Ieu jelema teh bakal kumaha ge ka hareupna. Nah bakal mendukungna teh ka saha ieu teh. Bakal membantuna teh ka saha. Itu nu kahiji. Nu kadua, lamun aya jalma pikeun hijrah, tah setan bakal cicing di dinya. Anu konteks hijrah teh artina pindah. Ayeuna keur zamannya kalangan selebriti mah zaman hijrah ayeuna teh. Hijrah. La hijrata ba'dal fatih, moal aya hijrah sabada merdekana kota Mekah. Da ayeuna moal aya hijrah ka mana tuh? Tempat anu memang aman, bersih tina berbagai fitnah, moal aya rek di mana wae pastikeun ayeuna mah. Mata nu dimaksud ku Nabi hijrah mah lain hijrah persoalan tempat, tapi hijrah dina harti mana Allah pindah tina nu dicarek kana nu diparintah. Itu hijrah. Jadi sanes hijrah tempat. Tah nalika aya jalma anu rek hijrah rek pindah, maka didinya setan oge bakal cicing, bakal ngahalangan. Atuh hajiru ari anjeun rek pindah kitu wae. Anjeun geus genah, geus betah, gitu geus tumaknina. Nah rek pindah kitu wae. Lamun baheula mah di zaman Rasulullah kudu ninggalkeun kota Mekah, kudu ninggalkeun
keluarga anu di Mekah, kudu ninggalkeun perusahaan anu di Mekah, kudu ninggalkeun kenikmatan, kesenangan, pikeun nedunan perintah Allah pindah ka Madinah. Nu di Madinah teh can puguh. Mun ngagabung rek jeung saha da teu aya dulur. Lamun rek muka perusahaan naon tempat oge can kabayang. Jadi lamun teh mah ieu pikiranana ngagugu kana pola-pola syaitan moal bisa ingkah, tapi lantaran ieu dina hartos parentah Allah bakal ditembus. Jadi nalika rek bener dina Islam ku setan bakal diharewosan. Tong mending tuluikeun eta ajaran-ajaran karuhun nu baheula. Nalika rek pindah di halangan entong lebar make jeung kudu pindah sagala geus anu biasa. Mulanan sakali mangsa aya jalma anu eureun tina riba. Ngadak-ngadak jadi ripuh usahana teh. Baheula mah keur riba cenah rada ngeunah cenah loba. Ayeuna jadi ripuh balik deui tuh bisa kitu kan nya. Malahan aya jalma anu asalna tina ahli bidah. Ahli bidah asup tah ka Persis usahana jadi ripuh. Jadi mikir cenah asup ka Persis teh jadi kieu usaha teh tuh nya. Naon sababna dibanding-bandingna kana urusan materi dunia lain dina harti eta teh hiji tuntunan urang diparentah kudu pindah tina bidah kana sunnah, tina syirik kana tauhid, tina maksiat kana taat, tina bid'ah kana sunnah. Tapi kan loba jalma nalika istilahna kituna teh orientasina dunia, sehingga nalika persoalan duniana menurun balik deui pola pikirna teh geunah nu baheula aja. Kapungkur di zaman Rasulullah. Nalika aya jalma anu pindah, nalika aya jalma anu labat kana Islam, ternyata pan bahasana teh ka Ibnu Abbas, mana cina nu dijanjikeun teh majarkeun dina Islam bakal kieu bakal kieu bakal kieu. Lamun kuring eureun tina ajaran ieu bakal kieu buktina naon? Geuningan cenah ingon-ingonan jadi pararae. Kuring dagang jadi teu payung. Malahanan meureunnan pemasukan materi jadi kurang. Mana cenah janjina tuh? Naon sababna? Lantaran pindahna lain pindah nu sabenerna tapi pindah teh lantaran aya unsur-unsur duniawi. Mata lamun teh mah kana Islam kudu salarasna ulangan ala kadar perbandinganna kana urusan-urusan materi. Nah, setan bakal kitu. Nalika aya jalma nu rek hijrah, selalu digoda. Nalika jalma rek bener-bener kana pindah tina kaawanan kana kasayan bakal kitu. Nu katiluna nalika jalma diajak jihad, diajak berjuang, ayo orang berjuang. Kumaha setan bakal nyeritana, justru setan bakal nyeritana, bakal ngaharewosna atu jahidu ari anjeun rek jihad. Lamun anjeun jihad, patuktal anjeun bakal terbunuh. Lamun anjeun terbunuh rek kumaha? Tun kahul mar'ah, pamajikan maneh aya nu ngawin. Patuk samul mal harta banda anjeun dibagi-bagi kumaha? Kan muncul jadi murangked dah hate teh nalika aya jalma nu rek jihad tuluy ku setan disingsieunnan kalawan panyingsieunanana kumaha tah engke lamun teh mah anjeun ngilu jihad jeung nabi, anjeun ngilu berjuang, ngilu perang, tuluy anjeun terbunuh, kumaha tah nasib istri, kumaha tah aya nu menikah, kumaha tah nasib anak barang keakan, kumaha tah lamun teh mah nu boga harta dibagi-bagi, kumaha tah lamun kitu disingsieunna tapi katungtungna pan jadi henteu. Jane pan istilahna pamajikan-pamajikanna diharewosan pan ku setan teh tong diijinan cenah. Engke maneh bisa jadi janda. Engke maneh moal bisa ngurus anak pan tuluy. Tungtungna kompak kan. Otak sing kuring mah luar biasa ka para sahabat jeung ka istri-istri sahabat dina bab diajak perang ku Rasul. Dan cik sim kuring sami para sahabat oge gaduh kasibukan, gaduh kariweuh, gaduh kanyaah, gaduh kahoyong, gaduh pilihan sami jeung urang. Tapi lantaran kekuatanana hebat gitu, khulafa salilana nentang kana pangaruh syaitan itu bisa terlaksana.
Kabayang teh ku ibu-ibu lamun teh mah aya bapak-bapak mah bapak rek ngilu perang. Wayahna lamun balik ngaran doakeun sing jadi syahid. Kumaha kira-kira ibu-ibu? Sigana mau langsung jalan napa udah ibadah nu sejen. Jadi pertimbangan anak kan bapak-bapak bakal aya pertimbangan anak kumaha kulawarga. Ibu-ibu sami kan tungtungna jadi intenya. Nah di dia jadi karena kasayaan mah salamina bakal disingsieunnan. Lainnya sebenarnya menyingsieunnan. Mari naon? Moal aya parentah Allah nu ngaruksatikeun hambana. Moal aya parentah Allah nu matak ngarugikeun, moal aya parentah Allah nu matak nyilakakeun, moal aya parentah Allah anu matak ngabahayakeun. Sadayana parentah Allah mah bakal mere kamaslahatan, bakal mere kasayaan. Nantinya urang yakin itu. Jadi karena perintah Allah mah moal aya anu perintah Allah nyilakakeun. Berapa Allah nitahkan cilakannya? Allah manitah karena kasayaan boh dunja rauh akhirat. Tak ieu persoalanana yen nalika kekuatan urusan-urusan materi dunia leuwih kuat itu bisa wae lain cenderungna karena hal-hal keislaman tapi mungkin karena kekufuran tak ieu nu bahaya. Tak ieu jalma teh ke hirupna teh pragmatis gitu kan, ieu jalma teh materialistis, ieu jalma teh rakus duniawi atawa kumaha. Tak eta nu ku urang kedah diantisipasi. Mali dina surat Al-A'raf mapan ayat 16-17. Saur Allah nalika setan diturunkan ka ieu dunya lantaran bedegongna, lantaran nolakna kana perintah Allah. Nalika ku Allah diturunkan ka ieu dunya kalahkan nyalahkeun Allah, Pak. Setan teh nyieun hiji pelanggaran eueuhna kataatan tapi nalika geus aya sanksi kalahkan nyalahkeun ka Allah teh. Lain manehna introspeksi, aing teh salah, aing teh memang wajar lah menang hukuman, dak salah nu dilakukan kan begitu. Tapi syaitan mah manehna salah tapi lamun menang sanksi kalahka nyalahkeun kana mere sanksi ka Allah nyalahkeun. Pabima agwaitani bongan cenah Gusti nyasarkeun abdi tuh nya, bongan Gusti nyilakakeun ka abdi jadi nyalahkeun ka Allah. Naon janjina la aqudanna siratal mustaqim, abdi rek cicing dina jalan anu lempeng. Ngahalangan mata wayahna tabu lamun urang pangijing parentah Allah kudu siap eta pasti aya nu ngahalanganna. Moal aya hiji parentah lancar lantaran geus janjina kitu. Ayo we pertimbangan. Mata hebat ibu-ibu bapak-bapak rek ngaji bisa lancar. Lantaran mungkin pertimbangannya mana naon cina orang ngariung pan ayeuna teh can meunang ruang riung hiji kan nya mana naon cina urang ninggalkeun ieu pan urang teh boga kegiatan can boga padamelan can boga anu wah sadayana kitu. Jadi laak udanna siratal mustaqim cek setan kuring pasti bakal diuk dina jalan anu lempeng. Tak kudu siap lamun pangijing parentah jeung nu ngahalanganna bade ditembus atawa urang rek eureun lantaran peda aya ngahalangan. Lamun urang bisa nembus kana eta hahalang yudkhilul jannah, Allah ngajamin surga. Tapi lamun anjeun teu nembus kana eta panghalang ya wayah Allah moal ngasupkeun eta jalma ka surga. Tuluy kumaha cek eta setan teh kuring bakal ngahalangan, bakal diuk dina jalan anu lempeng, bakal datang ti berbagai arah, ti hareup, ti tukang, ti kenca, ti katuhu, itu berbagai arah. Mata tapi kahese kadang-kadang rek amal soleh teh lantaran dihahalang tuluy di berbagai arah. Rek kahareup teu bisa, rek tukang teu bisa, kagigir sumawana kan. Nah, naon anu dimaksud? Ternyata Ibnu Abbas dina sababaraha tafsirna nerangkeun
yen kadang jalma ti hareup teh nu dimaksud ku setan teh dipoekeun, dilolongkeun kana urusan-urusan akhirat. Jadi si pola pikir teh teu meuntas ka akhirat. Yen panempo teh teu meuntas ka akhirat, asmet ayeuna bungkul. Bari ku Allah diterang-terangkeun teh wal akhiratu khairu abqa wal akhiratu khairun laka minal ula, tapi teu meuntas pola teh. Ayeuna itu ngahaja. Matak seueur dina ayat-ayat Al-Qur'an awas anjeun mopohokeun. Jadi sakali mangsa mah nyaho tapi teu meuntas. Dina hadis diuningakeun aya kecap aksiru dzikra hazimil ladzat. Sing mineng aranjeun inget kana maot. Jadi alus Bu, inget kana maot teh. Jadi sing mineng anjeun inget kana maot. Naon sababna? Beh meuntas pola pikir. Pernah inget kana maot pameureunnan bakal meuntasnya pikiran teh. Kana keakhiratan coba lamun teu inget kana maot pan. Matak saur Rasul mun anjeun inget kana maot ditakdirkeun anjeun jadi jelema miskin moal nyeri hate, teukeun bae lah. Da angere ending nama urang bakal aya engke di kahirupan akhirat. Ayeuna sangsara engke lah kudu beunghar. Ditakdirkeun jadi jelema beunghar bakal leuwih apik jeung hati-hati. Hade urang bakal berat hisabanana kudu loba nyieun kasaean lantaran ieu tanggung jawab urang dia mulai kan bakal leuwih apik. Nu beunghar bakal leuwih apik. Tak iya setan ngahaja nutupan pikiran-pikiran manusia, nutupan pola-pola manusia karena keakhiratan. Da lamun jalma mentas pikiranana ke akhirat, dak mikir dua kali atuh jadi pamimpin teh nya. Lain teu meunang, bakal mikirna lillah. Naon lila teh lantaran bakal mempertanggungjawabkeun. Oh iya mimpin awak tanggung jawab, mimpin masyarakat nu sakieu bakal tanggung jawab. Komo mimpin leuwih gede. Kan lamun meuntas mah bakal kitu. Tapi lamun teu meuntas mah pan pikiranna semet duniawi nya parabot teh nu aya. Naon sababna ayeuna? Jadi hayangna kasebutna nomor hiji ayeuna gitu. Padahal nomor hiji ayeuna teh cantang tuh nomor hiji di akhiratnya. Buat jadi nomor panghandapna. Nu kadua urusan dunya dirakuskeun. Nah, karena urusan dunya mah dirakuskeun. Eta ti tukang maksudna. Mata tepika aya istilah hubbud dunya, pan cinta karena urusan dunia. Ngan akibat tidinya bakal karohiyatul maut sieun ku maut teh. Penyakit ayeuna itu teh. Penyakit ayeuna masyarakat teh naon? Penyakit wahan dina riwayat Abu Daud mah. Naon penyakit wahan teh? Penyakit wahan teh hubbud dunya wa karihatul maut. Cinta karena dunia, wah karena dunia mah luar biasa. Tapi ka naon dugu hulupat salat. Lain dugu hulupat nyawa, dugu hulupat salat. Tapi ka istilahna teu sieun ku panas jeung ku hujan pan kana maot sieun tak ayeuna teh loba jalma nu ketakutan dengan mati padahal maot mah da di sieun-sieun oge geus waktuna mah datang dihayang-hayang moal bisa aya jalma bak teh ku stres hayang maot da angere hirup deui aya jalma anu kasenggol ku beus ari can waktuna mah jag-jag deui. Bari sakitu geus ruksak ke awakna, ngaran kasenggol ku beus atuh. Tapi da can waktuna jag-jag malan beraktivitas deui. Tapi geus waktuna mah dicocoreungit maot tuh. Kada geus waktuna. Nutak sim kuring aneh ayeuna aya statement yang meninggal lantaran Covid. Meninggal mah lain Covid eta mah geus waktuna. Da buktina ku Covid oge ari can waktuna mah calalagur deui. Loba mana nu maot aja anu cager teh. Loba anu cager deui ya teh naon sababna? Ari can waktuna mah aya jalan pikeun cager teh.
Jadi ulah katimpaan ku panyakit wahan. Lamun umat Islam geus katengenan ku panyakit wahan tak engke Islam teh siga buih. Naon buih teh? Siga budah laut kajian teh jumlahna loba tapi teu aya kekuatan naon-naon. Naon sababna? Umat Islam lamun geus kakenaan wahan. Cinta kana dunya sieun ku maot. Eta penyakit zaman kiwari eta teh. Tah setan teh kana akhirat ngahaja cina lolong tong meuntas kana dunya rakus. Kumaha ka beulah kenca? Tah ka beulah kenca mah digugusur dibebetot kana goreng patut. Ulah gaduh emutan urang geus Quran sunnah setan ngantep Bapak. Ulah boga anggapan urang geus dina Quran sunnah diantep ku setan. Ulah boga anggapan geus hijrah pindah tina awan kana saya setan bakal ngantep. Loba jalma terjerumus pan padahal eta jalma tos hae. Malahanan dina catatan sim kuring pan aya jalma anu Quran sunnah make jeung katarik ku si'ah. Katarik ku aliran-aliran sesat. Malahanan aya menjadi ahli bid'ah. Malahanan aya menjadi dukun sagala deh. Aya menjadi dukun padahal alumni Pajagalan Bandung. Aya menjadi si'ah alumni Pajagalan Bandung. Aya menjadi ahli bid'ah. Mimpin mana? Mimpin jarah kapamijahan. Telusuri ku sing kuring ieu mantan Quran sunnah, ayahnya mantan Quran sunnah. Jadi ulah merasakan orang tenang hiji mangsa mah setan bakal neangan peluang kumaha sangkan eta jalma itu tertarik deui kabawa deui ku nu ngaran kagoreng patutan. Jadi setan bakal tuluy kitu. Nah, aya oge pan nalika jalma dina belah katuhu tah naon dimaksud di belah katuhu itu diruksak kahadeanana matak lupa lamun urang rek midamal kasaean hati-hati nu ngaruksakna. Aya jalma nu ibadah haji tah sing hati-hati nu ngaruksak nilai-nilai haji kumaha. Aya jalma nu salat kumaha tah anu ngaruksak nilai-nilai salat. Aya jalma nu jihad naon tah nu ngaruksak kana nilai-nilai jihad. Nalika urang infak sedekah naon tah nu nganilai nu ngaruksak nilai-nilai infak sedekah. Jadi moal diantep. Matak Nabi geuningan kade lamun teh mah infak ulah dibarengan ku manna jeung adza ya nu ngaruksak. Kade ulah ria. Nah dina salat Allah amanat umat ulah tepika leungit kahusuan lantaran bakal tuluy. Aya jalma migawe kahadean setan bakal neangan peluang cara supaya ruksak kahadeanana. Da intina manu tadi la'ak udanna sirotokal mustaqim. Jadi kumaha jalma polana teu meuntas ka akhirat, kumaha kana dunyana rakus, kumaha mun aya kahadeanana sangkan ruksak, kalawan cenderung kana goreng patut. Nah ieu hartosna kedah urang waspadai. Nah ternyata lain hungkul masyarakat secara umum di urang oge aya pola-pola. Setiap manusia bakal aya kecenderungan dua. Mungkin aya kecenderungan anu terpengaruhi oleh syaitan, aya oge kecenderungan anu justru menentang tina pengaruh-pengaruh syaitan. Jelas Allah Subhanahu wa taala titip ka urang sadayana sebagai jalma-jalma mukmin sing hati-hati urang nalika menentukan sikap melakukan satu perbuatan homo lamun urang misalkan memilih satu pemimpin urang kedah apik dina hartos awas tong boromah nu sanes ditakdirkeun bapa atawa dulur lamun geus aya kecenderungan kana kakufuran teu layak ku urang pikeun dipilih teu layak ku urang pikeun diangkat. Ikhwatu iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala dumasar agenda anu katampi dugi katabuh 7 kurang cekape sakitu anu tiasa kadugikeun mudah-mudahan janten bahan kajian kanggo urang sadayana rupina teu aya tanya jawabnya alap cekap sakitu
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Jazakallah khairan ka Ustaz nu parantos ngaduwikeun tausiahna. Mudahan nabihan ilmu urang sadaya. Atuh kanggo pengajian Ahad katilu di cabang insyaallah Ustaz JJ wakil ketua Persis Pusat. Atuh kanggo sasi payun di Ranting Langonsari kanggo pengawasan di atuh nuhun kana subngarana sareng satu nuhun ka bapak-bapak ibu-ibu anu pantos ngarojong kana ieu acara. Urang tutup bae ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.